Ibadallah, rijalallah, agithuna li ajlillah, wa kunu aunana lillah, hasanallah bifadillah, wa ya Abtab, wa ya Anjab, wa ya Sadat, wa ya Ahbab, wa antum ya ulil albab, ta'ala wa ansuru lillah. Sa'alnakum walidzulfa rajawnakum wa fi amrin qasadnakum fashuddu azmakum lillah. Faya Rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asatati bisyarati wa yasfu waqtuna lillah bikashfil hujbi an aini wa tamsil kayfi wal aini wa raf'il baini wal aini binuril wajhi ya Allah. Salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu alal habibil aliyil azim sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratim mustaqim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi la tadarni fata wa anta khairul warithin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusuhum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabul jannati wa ashabun nar. Ashabul jannati humul faizun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa idza saluhat saluhal amalu kullu wa idza fasadat fasadal amalu kullu. Ayuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun kama amarullah. Pertami-tami urang sami manjatkeun puji sareng syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukuran urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala ka munajat nyuhunkeun kasalametan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nyalametkeun kana hate urang sadayana langkung tipayun oge kana emutan. Urang sadaya soca cepil urang sadaya mudah-mudahan disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Panangan sampean kulit daging getih tulang sadayana mudah-mudahan disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Pujit
peujit paru-paru ginjal sadayana sing aya dina disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala kanggo tiasa urang sadayana menghadap ka Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan jiwa anu salamet. Mudah-mudahan nyaeta Allah maparin pitulung kanggo urang sadaya tiasa ngamanfaatkeun kana naon rupi hal anu dipaparikeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana anu akhirna ucap tekan lampah urang sadayana dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teu hilap rahmat wa salam mugia dilimpah curahkeun salamina ka junjungan alam yani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka kulawargina para sahabat tabiin atba'i tabiin tulugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana salamina sing aya dina papayung rahmat Allah sarta dipayungan ku syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salajengna kanggo para ibu sadayana punten langkung ti payun panginten ngajadwal simkuring payunkeun heula eta otakna pikiranna simpen di payun mastakana lamayna simpen di pengker lamayna di tukang otakna dihareup ngarah naon memeh ngomong mikir memeh ngomong ge mikir heula ulah geus ngomong karek mikir eta mah bibir dihareup eta mah otak disimpen di tukang naon margina nya margi teu sakedik jalmi anu disoledat letahna cilaka lantaran disoledat letahna akibatna kumaha akibat disoledat lisana akibat emutanana eta teh teu mikir heula. Hiji jalmi dibentuk ku Allah Subhanahu wa taala sengaja lahir ke alam dunya ieu teh naon heula ngawitanana teh emutan heula sing salamet heula emutan urang sadayana supados rada ngised sakedik eta emutanana ulah pati teuing emutan perkara anu geus dijamin ku Allah Subhanahu wa taala teu sakedik zaman kiwari jalma eta barudak pamuda anu kaluaran ayeuna nya barudak teh eta teh jadi mikirna teh ngised kudu ngised eta teh ngised ka mana ulah dipake mikiran perkara anu geus dijamin ku Allah Subhanahu wa taala. Naon ari perkara anu geus dijamin ku Allah rezeki tong dipikiran rezeki mah geus dijamin ku Allah. Coba-coba we urang mikiran rezeki. Mikiran rezeki we coba-coba eta teh dipikaridho ku Allah. Anu gaduh emutan teras atuh ayeuna jodoh tong dipikiran jodoh mah da eta mah katangtosan ti Gusti Allah eta mah. Naon perkara anu geus ditangtukeun ku Gusti Allah tong deuk dipikiran pek-pek onamnya eta mah. Terus ayeuna anu kedah dipikir anu ulah dipikiran teh naon maut tong dipikiran maut mah naon mikiran maut dan kege bararakal eta ge bakal maut sadayana ge rezeki jodoh rezeki jodoh teras naon anu geus ditangtukeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala teu bagja cilaka tong dipikiran eta mah. Nanging anu kedah diemutan ku urang naon atuh cik ari ulah nya komo dipake mikiran dahareun mah ibu komo dipake mikiran dahareun euti subuh udang sare tepikeun ka magrib deuk sare eta mah ngan dipake mikiran dahareun we jeung eusi keler eusi peujit nu dipikiran teh bu bagong ge bisaeun mikiran dahareun mah udang sare bagong neangan hakaneun entok blolodok neangan dahareun eta bisaeun bagong oge bisaeun nya ukur hirup ngan ukur mikiran dahareun hung sato naon bedana jelema jeung sato lamun hirup ukur dipake mikiran dahareun. Allah ngadawuh dina Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin teu pati-pati diparentah aranjeun kabeh kecuali kudu ngabdi ngaula ibadah tah manusia mah kudu aya ngisedna otakna teh saeutik isedkeun kadinya kana
ibadah teh tugas hirup manusia di alam dunia ngaleuwihan ti sato. Nah iraha teuing sato daek Sabtuan, iraha teuing sato hayu urang pengajian tara daek sugan ayeuna ujuk aja ka babaturanana cek entok tadi kolong teh hayu cenah urang Sabtuan eueuh sato mah moal daekeun kana pengajian moal sato. Nah ngisad saeutik adeg naon cenah eta pangaosan Sabtuan dinten Sabtu teh deuk naon cenah hayang katangar sanes. Hayang naon cenah hayang kapuji sanes deuk naon atuh deuk iklan pangabisa deuk iklan ilmu lain deuk iklan baju eta baju unggal minggu eta we nu dipake teh kabosen ganti atuh. Nya deuk iklan sanes deuk naon atuh bade milarian manfaat. Ieu waktos dinten naon ayeuna teh tanggal sakieu tanggal sabaraha ayeuna dinten ieu tanggal ieu bulan ieu tahun ieu teh hoyong aya hoyong dimanfaatkeun ieu waktos teh anu insanun kamilun ari jalma anu sampurna nyaeta manusia yang sempurna adalah manusia yang bisa memanfaatkan waktunya. Artinya manusia yang sempurna jalma anu sampurna teh anu bisa ngamanfaatkeun umur, ngamanfaatkeun waktu, manfaatkeun ku urang. Dianggap silaturahmi, alhamdulillah, dianggap ngemut-ngemut ayeuna nyaritakeun kasolehan, kasayan anu sanis eta oge sami dianggap nyaksian keagungan Allah Subhanahu wa taala utamina eta. Hoyong dimanfaatkeun socana ulah belel teu puguh eta soca teh nyaeta kedah dimanfaatkeun diri nu kadua kudu dimanfaatkeun ti kawin socana cepilna teras atuh lameuna kulitna dagingna tulangna sampean panangan bujurna eta manfaatkeun dianggo calik dina pangaosan eta di mana geus aya manfaatna di dinya ngondang kana karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Nanging berbicara tentang kemanfaatan ieu ibu sakedik tapi aya resikona kemanfaatan mah naon margina eta wadah manfaat kumargi eta wadah teh bersih nah cenah ieu teh panon teh bet kurang manfaat can bersih ceuli kurang manfaat can bersih suku leungeun awak ieu kurang manfaat ya kurang manfaat eta teh kurang manfaat eta berarti kotor keneh dan setiap anu kotor anu mintul tihiangan kurang kamanfaatanna gaduh peso tihiangan moal nya bakal kurang kamanfaatanna gaduh gelas gaduh piring kalalotor biasana masuk rapang piring di hareup teh ayeuna mah cigana keur kalalotor tokot kue aya keler ya ge aya alhamdulillah nya eta mah kode eta nya kata sandina eta jadi piringna gelasna kalalotor moal aya manfaatna jaringan ibu-ibu ge ari keur kotor mah ukur dipake ngompol we bungkul nah pake ngompol bungkul keur kotoran gitu kurang kamanfaatanna. Jadi naon rupa perkara anu dipake ngompol wungkul berarti kurang aya nama dipake ngompol we wungkul gitu. Tara dipakena naon deui? Oh eta mah kurang manfaat. Nah gitu mudah-mudahan atuh nu tacan kenging jodona sing ngarengal kenging jodoh amin. Jempen ini mah pira udah kawin deui. Yuk pang tarikna amin. Ngora kene eta nu ngora kene geuwat manfaatkeun tah. Kurang manfaat dipakai kiih we wungkul ya. Amin. Nah hoyong aya manfaatna di antawisna terutami anu kedah langkung manfaatna naon leuwih ti heula teh nu kedah manfaatna hate anu kedah dimanfaatkeun upami hatena tos manfaat tah kadituna ge bakal manfaat kumaha kamanfaatanana hate ieu hate teh dimanfaatkeun kanggo ngukur naon kanggo ngemutan atawa nepi kanggo ngukur jarak antara urang sareng Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Janten ulah deuk ngemutan sekali ulah deuk mikiran perkara anu geus dijamin geus
diatur ku Gusti Allah, tapi sok emutan ku urang sadaya, jarak antara urang sareng Allah teh jauh atawa deukeut tapek pikiran. Kumaha carana? Nyaeta tina perkawis kamanfaatan eta. Kamanfaatan eta. Upami tos manfaat mah caket. Caket upami tos caket bakal manfaat, caket sareng Allah Subhanahu wa taala. Abdi cenah hoyong caket mangga. Ibu hoyong caket sareng Allah, bapak-bapak hoyong caket sareng Allah kantenan atuh boro-boro anu cager, anu gering, rarengkot oge hoyong caket sareng Allah mah. Boro-boro anu beunta, anu lolong mah hayang deukeut jeung Allah mah. Boro-boro anu cager bager, anu sok nu pedit dah hayang deukeut jeung Allah mah. Najis atuh nu pedit mah hayang deukeut jeung Allah. Naon sababna? Sabab wa inna ab'adan nas indallah al-bakhil. Jalma nu pedit jauh jeung Allah, jauh jeung pitulung Allah, jauh jeung kahadean nu pedit mah. Nah, hoyong cenah caket sareng Allah mangga kuncina hoyong caket sareng Allah teh naon? Nyaeta ngagaduhan hate anu leuleus. Kuncina teh hate anu leuleus anu tiasa eta hate teh di anu tiasa di simpenan di pelakan diteuneunnan disimpenan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di altawisna da katawis atuh ibu anu leuleus hatena mah masyaallah etanya anu leuleus hatena. Jalmi anu leuleus hatena mah cekap we ku cai wudu. Cekap we ku cai wudu. Ku cai wudu oge tos asa panggeulis ieu mah sagala rupa diterapkeun katingali. Sagala rupa diterapkeun. Bu, sagala rupa tempelkeun dinya aksesoris naon Bu, masing sakumaha make up sakumaha jeding oge da moal tepikeun ka bisa nyium halis sorangan dengekeun. Aya awewe nu geulis bisa nyium halis sorangan? Kumaha ajaran cium ku sorangan tah halis sorangan pek. Moal bisa anggar we kudu ku batur dicium halis mah. Nah gitu. Moal masing sekali terapkeun ge cekap we anu leuleus hatena mah cekap nyaeta ku cai wudu upami sederhana we anu leuleus hatena mah. Upami ayeuna masak pasakan jalma anu leuleus hatena mah sagala rupa di aya-aya. Naon margina? Margi anu leuleus hate mah sok ngamangfaatkeun anu sok tiasa ngamangfaatkeun anu nu aya we mangfaatkeun. Ciri jalma leuleus hatena sok ngamangfaatkeun anu aya. Ayana sakieu ayana sakitu pek mangfaatkeun. Naon nu mangfaat nu aya? Soca urang mangfaatkeun cepil matak sim kuring asa sareungseup upami aya keneh jalmi anu nyebutkeun abdi mah jalmi miskin. Abdi mah cenah jalmi miskin, abdi mah jalmi teu gaduh. Punten Bu, ginjal teh hargana teh 2 miliar teh. Jantung ibu anu aya di jero jantung ibu eta hargana 1 miliar setengah 1,5. Paru-paru hargana 1 miliar. Paru-paru bisa dijual sok. Moal tuh. Cingir anu sok dipake ngarojok bawal hayam geuningan. Ari deuk ngenog tah cingir teh 200 juta ibu. Ada dijual. Atuhnya mata miskin belah manana. Manfaatkeun anu aya. Dah terus ayeuna naon sok aya anu kantenan dugikeun kana otak mah Bu. Otak teh sabaraha hargana teh? 3 miliar. Deuk dijual? Tuh, moal. Geus we kuning eta teh sanes aksesoris eta teh. Ti Allah Subhanahu wa taala anu mana kedah dimanfaatkeun ku urang sadayana anu mawi jalmi anu pangsae-saena eta anu tiasa ngamangfaatkeun jiwa ragana dina jalan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina badalu nufusahum lillahi yabtaguna fadlan minallah. Anu masrahkeun dirina
jalmi-jalmi anu masrahkeun dirina kanggo berjuang dina jalan Allah Subhanahu wa taala. Sabar we da moal sampekeun ka 3 jam atuh Ibu, paling oge paling lami oge sajam dina pangaosan. Mudah-mudahan ieu pangaosan sing jadi saksi karena siapna urang sadaya. Ibu tos siap pepenak sareng Allah, tos siap dacan. Siap atuh sing tarik. Anu teu siap pepenak jeung Allah moal pepenak. Siap pepenak jeung Allah mah. Siap pepenak sareng Allah. Ngan persiapan eta teh kedah di dadasaran. Urang teh tos ayeuna nyebatkeun siap pepenak sareng Allah teh tos kenging atau naon eta teh kedah persiapan teh kedah tos siap siaga teh mempersiapkeun nu dipersiapkeun ku urang teh naon keimanan. Salah saweus anu kedah diimankeun ku urang sadayana teh naon tadi? Waktu kedah diimankeun ku urang teh. Dina rukun iman mah aya wal yaumil akhiri jeung poe akhir. Hartosna anu kudu diimankeun ku urang teh waktu. Maksudna waktu teh engke oge geus waktuna mah punten. Engke oge geus waktuna mah gaduh. Engke oge tos waktosna mah nganjal. Jalma ayeuna barudak ayeuna anu dipikiran naon? Suksesna we jeung hasilna, suksesna cair pokona mah nya sia jujuh hayang cair wae. Kana pangajian wae mumul ngalengga jiga hayang cair wae. Jadi prosesna eta anu penting upami dina peribadahan jig-jig kana ganyaran begitu nya. Ganyaran anu kumaha anu kudu ibadah anu kudu diganyar teh nu kumaha. Prosesna anu kurang kedah diperhetangkeun. Contoh di urang mah sapertoskeun ayana tadi teh taneuhnya, taneuh teh aya anu subur, aya anu teuas. Taneuh teh aya anu tiasa dipepelakan, aya anu teu tiasa dipepelakan. Tah hate jelema teh ibarat taneuh tadi, ibarat taneuh. Ari hate manusia eta kabagi 2, aya anu leuleus, aya anu teuas. Ari anu leuleus hatena eta sok samihna wa ato ngadenge terus dipikir. Terus didengekeun terus dipikiran, mikir anu leuleus hatena mah. Anu leuleus hatena sok bari mikir kumaha anu teuas hatena. Ari jalma anu teuas hatena nya eta osok punungan cegukan aing mah moal sakali-kali deui jig-jig ungah ka imah eta aing mah moal sakali-kali deui nanya ka si eta aing mah moal sakali gitu nya aing mah eta punungan cegukan jenilan di dia aya keneh ibu-ibu anu jenilan aya keneh awewe anu cegukan ka salakina anu baeudan punungan. Nah ta eta teh ciri teuas hatena jalma sok punungan. Jabat tara mikir deui, tara mikir kumaha. Nah keheulan terus naon ngewaan, geuleuhan, usilan. Naon? Usilan terus naon deui? Poyokan. Terus naon deui? Eta teuas hatena. Cik Bu, ari Gusti Allah poyokan henteu. Osok moyok ka ibu tara. Ku Gusti Allah tadi poyok kitu nya. Allah teh geuleuhan henteu, Allah mah teu geuleuhan, Allah mah teu poyokan, Allah mah teu punungan, teu cegukan. Terus eta jalma anu cegukan pangeranna saha? Jalma anu punungan pangeranna saha? Wa inna abadan nas indallah alqalbul qasi. Ari jalma anu pang jauh-jauhna sareng Allah eta jalma anu teuas hatena. Nah jang tara ka masjid mang tara ka masjid punung geus 3 tahun teuas hatena teh punung. Nah awasnya pilih gaduhnya upami urang bade ngukur kana kayaan waktuna nu tadi teh geus waktuna
Iman anu ditetepkeun dina hate urang nyaeta imankeun kana waktu. Upami dina taneuh teh urang teh melak hiji biji zaro misalna hiji pepelakan. Hiji pepelah cik ari taneuh pulungan henteu taneuh mah taneuh anu mana? Taneuh anu aya caya anu subur teu punungan. Naon wae anu ditancepkeun di dinya mangga tumarima. Mangga anu bade ngiring bahkan resepeun eta taneuh anu ledok mah anu kotor mah resepeun ka jelema anu kalalotor anu daekan galei kumaha ge ledag pokona mah ledag resepeun eta teh nyoo taneuh anu eta teh nya tadina bahasa pertanian. Karena da urang contohan ieu mah naon margina Bu bet dicontohan punten Ibu upami hoyong kapetik hasilna ka ala buahna eta pepelakan nya di kebon misalnya ye sum hujan hoyong kapetik hasilna ka ala buahna kajual hasilna nya kajual gitunya gede batina hoyong untung eta upami kamalit upami menang ngamalirkeun menang melet eta menang melet menang naon menang ngeprek eta kedah meme dipelakan teh kedah dikumaha heula eta teh kedah dibungkus heula aya nama ditutupan heula kunaon geuningan deuk cengek cabe geuningan lamun aya deuk pelak teh sok dinaonan heula harera nya pulsa di pulsaan tos dipacul dikeprek-keprek terus di pulsaan heula ditutupan kabayang lamun eta pepelakan teh teu dimul kabayang ronghokna kabayang hamana kabayang gemuk teh cigana beak we ku juput laras nah anjing kana mulsa cenah sabah kumaha anjing kana kieu bah ieu teh aya di dieu awewe nu tara ditiung deuk kumaha sia boga anak soleh anak incu saroleh anak incu darek ngaji paralinter lamun inungna wae tara daek ditiung ku mulsa nah gitu bakal kapetik hasilna ka ala buahna boga anak anu pikabungaheun boga incu anu pikaresepeun lamun inungna daek ditiung nah samurugna sunat wajib ditiung teh nah jeung kana tiung ieu teh pan cenah mikir tadi oge cenah punten Bapak ka material eta ka ieu teh ka pasar teh bade naon ce meser mulsa kanggo naon kanggo niungan sirah nah kitu nya nah geuningan di mulsaan ngarah aya hasilna ngarah teu awur-awuran kitu nya mudah-mudahan atuh Ibu ulah eleh ku pamain poli aya si Mega poli teh ditiung geuningan nah dieu poli henteu nya duit eueuh ditiung tara eta mah punten assalamualaikum waalaikumsalam aya naon bade aya naon Ibu ieu Pak Ustad punten ieu pun anak nangis wae teu aya cisocaan Pak Ustad teu aya cisocaan nangis sabeuting eta mah hulu susuna bau udun sanes Pak Ustad ieu mah pokona kumah tah urut bapana meureun bau beleno sanes ieu mah Pak Ustad dah jejengkeng ciga kunaon we kita hati-hati eta ceuk Pak Ustad teh cing ka dieu cai na aqua dijampean didoaan ku Pak Ustad teh Bu ieu teh di bumi ibu teh di bumi teh ieu teh aya kuntilanak ngringkiwi Bu nya budak teh moal daek sare sabab aya kuntilanak kuntilanak nya ngaringkiwi tara ditiung ayeuna aya keneh Ustaz aya saat di mana sia kuntilanakna sababna anak maneh ceurik teh eta sieunun inungna ngaringkiwi nah sieunun asup neraka tah di antawisna
budak eta apaleun sok cobi ibu-ibu supados naon teh mah nyaeta supados ayeuna rapi gitunya ciri wih deui ciri awewe anu teuas hatena tara ditiung cirina teuas hatena amun daek ditiung eta leuleus hatena gitu leuleus hatena manya cenah di kamar ditiung ulah di kamar mah ulah pan sakalieun aya kulk oge kulk kagewat ibu lamun wangi-wangi keur tumiris tiris kieu usum tiris lamun aya kulk eta teh gewat barudak cenah nararangkum kabeh inung nama ulah ditangkukeun Pak abdi nangkum ulah maneh mah nah gitu nah ulah nangkum atuh kumaha tangtungkeun we kumaha ya para ibu sadaya ciri awewe anu teuas hatena ari geus teuas hate teh ya ibu moal teurak ku papatah moal teurak ku naon ku adan moal teurak ku qomat moal teurak ku geus teuas hate mah Allah ngaisyaratkeun dina Al-Qur'an nyaeta fahiya kal hijarati au asaddu qaswa leuwih-leuwih teuas alabatan cadas leuwih-leuwih teuas alabatan batu hate jalma anu teuas eta ukur jarak urang sareng Allah Subhanahu wa taala ukur jarak urang teh geus deukeut jeung Allah atawa jauh sedengkeun caketna sareng Allah eta henteu kudu ku teu kudu ku ilmu teu kudu ku ilmu ibu naon sababna teu saeutik jelema luhur ilmuna tapi jauh jeung Allah teu kudu ku harta teu saeutik jelema beunghar kunaon atuh cenah ari deuketna jeung Allah nah iya ibu ukur jarak urang teu kudu ku ilmu nu bodoh teu kudu ku nu boga anu bodoh oge tiasa caket sareng Gusti nu bodoh tiasa cenah caket sareng tiasa abdi cenah tara ibadah tapi loba dosa loba doraka tiasa deukeut jeung Allah tiasa caket sareng Allah mangga terus cenah abdi mah teh miskin da hafal atuh kismin miskin cenah teh apa teu gaduh harta teu gaduh hoyong tiasa caket sareng Allah tiasa kumaha carana ngamangpaatkeun anu nah eta ngamangpaatkeun anu aya tiasa caket sareng Allah kantenan upami gaduh ilmu tak mudah-mudahan ilmu urang sing tiasa ngadeukeutkeun urang sareng Gusti Allah ilmu nu mana nu bisa ngadeukeutkeun urang ka Gusti Allah ilmu anu diadonan anu dicampur sareng hidayah ciri jalma anu caket sareng Allah kahiji tiasa ririungan kersa daek ririungan dina kasae teu daek ririungan dina kaawonan nya teu daek ririungan dina kaawon sakalieun ngaliwat ningali jelema keur gaple teu daek ngilu ngariung sababna hatena leuleus kumaha lamun teu as hatena geuwat ieu cenah kurang saurang deui karek tiluan gapleh jadi opatan dan tukang gapleh mah ibu di pos anu gapleh teh geuningan da tereh malalodar nah da didoakeunana unggal peuting ceuk nu gigireunna teh bari ngalungkeun kartu teh modar sia nya terus nu maneh sahaeun ayeuna maneheun bari dialungkeun teh gelpak modar sia ceuk nu ngaliwat teh amin ada tereh modar kumaha mah kudu gapleh katanya nah pon nya kitu deui amal padamelan urang sadayana isetkeun ka akhirat perjalanan urang teh jauh keneh ibu teuing miliaran teuing triliunan ratusan ribuan tahun deui teuing sabaraha triliun tahun deui eta perjalanan urang teh di akhirat teh mangkaning salilana di dunya mah ukur puluhan tahun atuh di dunya mah ukur puluhan tahun jarang nu 100 tahun 200 tahun leuwih jarang puluhan tahun bade nyanak naon urang ka ditu
ongkosna dek di mana? Sedangkan sadayana amal, ibu, sadayana amal anu bisa dianggo ongkos jeung bekal urang di akhirat eta teu dijamin ku Allah. Teu janten jaminan Gusti Allah pek. Wa malu pek geura araramal aranjeun kabeh. Ta eta mah amal ongkos eta mah teu dijamin ku Allah. Anu gaduh ongkos wae tiasa meuntas, tiasa naik kendaraan, tiasa raos, tiasa bagja, tiasa bahagia salilana. Atau anu teu gaduh ongkos mah kalangsung we ngacapruk di dituna oge. Abdi mah meni hoyong cenah amal kacana ka akhirat teh mangga. Teu kudu seueur-seueur amal mah sakedik tapi ikhlas, Ibu. Teu kada seueur-seueur amal. Tapi ikhlas. Anu mana anu ikhlas teh? Anu ikhlas teh nyaeta anu di dadasaran kudu tadi teh anu rapi, dimulsaan heula. Anu ikhlas teh. Dimulsaan heula terus dinaon digemuk, dicor, digemuk ikhlas teh. Tah kadituna teh mulus. Pepelakana teh henteu ku pate. Henteu ku pate. Kumaha lamun kieu? Beuwa teh nganyukan ka unggal warung. Bebe dimulsa henteu, nganyukan ka unggal warung, pepelakan teh dimulsa. Kumaha nganyukan ka tukang warung teh ke panen cabe dibayarnya. Kayak panen cabe. Ari cabena teh dimulsa henteu, digemuk henteu, nganyukeun ngabadag boro-boro pake mayar hutang. Geus panenna teh kitu nya boro-boro pake mayar Nah, Cibu, ayeuna geus usum panen ginian cabe teh. Geus usum panen boro-boro cenah ieu teh. Boro-boro naon? Boro-boro keur mayar hutang cenah buku abdi teh ieu teh. Puguh itu ge gemuk bayareun. Bini heula ge bayareun deui. Nah teu kaala pisan. Tah, naudzubillahi min dzalik. Lamun amal urang tepikeun ka kalah kageus dibeja-beja we nya. Jadi supaya amal urang kabawa ka akhirat mah ulah dibeja ari anu dibeja-beja mah lain ikhlas, iklan eta mah. Iklankeun sedekah diiklankeun. Ye urang sedekah sanaya ka saha? Diiklankeun. Nah, ari anu disedekahana teh deui anu disedekahana teh sarua umatnya beja-beja. Dibeja sedekah nu beja-beja amal ibadah anu dibeja-beja kumaha cenah eta upami hoyong kabawa ka akhirat ka hiji ulah dibeja-beja ka ulah ngabesok ngabeja-beja ka alusan sorangan. Lamun jalma sok ngabeja kada kaciri nu sok ngabeja-beja ka alusan mah nyaeta sok ngomong-ngomong kagorengan dosa batur diomong-omong, kagorengan batur diomong-omong, terus ayeuna kakurangan batur diomong-omong. Eta teh bukti bahwa manehna teh sok ngabeja-beja ka alusan sorangan. Moal kabawa ka akhirat. Waktuna dibawa ka di akhirat teh dipintonkeun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yen aya 3 golongan jalma anu dihadapkeun ka hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nu kahiji anu dihadapkeun ka hadapan Allah Subhanahu wa taala teh jalma anu beunghar. Jalma anu beunghar di alam dunya. Di alam dunya teh beunghar. Dihadapkeun ka hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jalma beunghar, anjeun ye bawa catatan amal anjeun, jig bawa ka ditu ka mana ka surga. Unggal poe sedekah we terus. Unggal poe sedekah. Turun-urun. Nah, ngos unggal poe teh sedekah turun-urun. Eta maut dihadapkeun ka hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cek penjaga surga. Anjeun dihadapkan dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala. Hadapkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Anjeun saha? Abdi jalmi beunghar keur waktu dalam dunya. Sok. Da ka mana ayeuna? Bade ka surga Gusti. Ningali bukuna, nyoa we ge bukuna teh. Bukuna teh unggal poe teh aya we. Sedekah. Nah, ieu anjeun sedekah unggal poe karana saha? Mun karana Gusti. Bohong sia.
bohong lain karena kami. Manusia salam dunia teu apaleun, malaikat teu apaleun. Apalna teh ieu teh karena Allah. Kaula nu apal lain sabenerna dina hate anjeun aya niat hayang disebut jelema pangbarahanana ku jelema. Gusur malaikat ditinggang diasah beungeut na dialungkeun kana neraka salilana. Itu bahayana tukang sedekah anu beja-beja. Nya. Anu kadua jalma anu alim ulama ceramah kamana-mana gitu. Lain kamana-mana mah tuh anu gelo. Kamana-mana dionang kamana-mana tukang ceramah. Tukang ngawuruk deui. Kamana ngincit. Kamana ka surga. Nya unggal dinten teh ngaos we jeung ngaos. Pangaosan. Oh geus puguh salat ibadah mah teu kaliwat tahajud jeung sunatna jeung sagalana. Dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anjeun saha? Abdi al-alim al-alamah al-mukarram. Dina panggung. Di imah mah anger tukang ngisengan budak. Nya, sim kuring ibu dina panggung tadi aturkeun waktos sareng sagala kahormatan ka pangarsa al-mukarram al-alim al-alamah. Kantos eta sim kuring dina panggung disebut al-mukarram. Nah, ari pas datang teh balik ka imah. Itu budak rametek cenah tuh geura isangan. Aing al-mukarram misangan budak nya sugan kieu sepun bojo teh bari ngasongkeun angeun teh mangga pangarsa al-mukarram waktu sareng sajur diaturkeun henteu eta aing di imah mah apes lain al-mukarram aing di imah ieu teh pangarsa itu cenah can ngarit kitu doma babarawakan can ngarit eta al-mukarram nyuhun jukut al-mukarram nyuhun jukut di dunya dina panggung al-mukarram nah di imah ngobelan budak nya komo di aing komo di bari ngisan aing komo di akhirat di dunya wae lain al-mukarram aing dia bae lah itu pun bojo can kantos sugan pangresa al-mukarram itu can bojo ento kamana bapak dia bapak maneh kamana bapak sia kamana nah gitu. Tah anjeunna ka mana? Bade ka surga Gusti. Da abdi boga amal naon? Abdi teh unggal dinten Gusti. Unggal dinten teh teu alpa abdi tukang pangaosan Senin, Rebo, Kamis, Jumaah tepikeun ka Sabtu Minggu ngan abdi mah nya ieu tah Sabtu Minggu Senin dipapai kanu caket kanu tebih ku abdi. Sok ngawuruk barudak deui. Nu sabenerna anjeun karana saha eta? Karana saha anjeun begawe ibadah gitu. Mun karana Gusti bohong anjeun. Kazabda bohong anjeun. Nu sabenerna anjeun ibadah lain karana kami. Gusur malaikat. Digusur ku malaikat, dirantai ku malaikat, asah beungeutna, asupkeun kana neraka salilana. Itu bahayana jelema nu boga ilmu. Siga deukeut tapi jauh jeung Allah Subhanahu wa taala. Akibat naon? Akibat hatena teuas teh. Akibat hatena teuas diusapan ku dunya teh ya diusapan ngahiliwir diusapan ku dunya teh ya dina hatena ngancik cintana kana perkara dunya anu aya nu katilu ya tukang perang Hizbullah cenah naon tukang perang pokona mah pahlawan ngincin ka surga ku malaikat cing ka surga ditabawa ganjaran syahid lain syahid perang dia syahid pokona ini ka mana anjeun tuh panggil ku Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala dihadapkeun ka hadapan Allah Subhanahu wa taala eta jalema tukang perang teh mati dina pangperangan dan nya atuh gararigi urang kidul sieun urang kaler sieun urang wetan urang kulon teh sarieun pokona mah eta urang kafir lumpat urang Yahudi lumpat anjeun teh ka mana eta abdi Gusti abdi ieu bade ka surga boga amal naon anjeun abdi tukang merangan kaum musyrikin abdi teh Gusti eta karana saha anjeun ibadah eta mati syahid eta jadi pahlawan sagala cenah ceuk jelema mah mun karana Gusti bohong anjeun kaula Allah Rabbul Alamin kaula
apal kana jero hate anjeun, bohong anjeun. Nu sabenerna anjeun hayang disebut jagoan, hayang disebut jawara ku jelema, hayang disebut naon? Gusur malaikat, gusur ku malaikat dialungkeun kana neraka salilana. Auzubillah. Umawi hate kedah lempeng, kedah leuleus hatena. Bu, upami anu leuleus hatena, Bu, anu leuleus hatena sok sararonoeun anak incu teh ka ibu-ibu, ka bapak-bapak anu leuleus hate. Sono kasih nenek hayang panggih jeung si mak nenek jeung si kakek hayang panggih. Tah eta leuleus hatena. Lamun jalma anu leuleus hatena sok nararempel incu teh cika si Bah Toto. Bah Toto incu teh nu ditukang nyekek, nu dihareup. Ciri jalma anu leuleus hatena mah digunyeng ku incu teh. Hayang bobona jeung si kakek, hayang bobona jeung si nenek, gitu. Ciri jalma anu leuleus hatena. Kumari nu teu as hatena? Anu teu as hatena mah boro-boro disampeurkeun ku incu. Sakali waktu hayang papanggih jeung incu teh mana barudak? Itu di pangku eta budak ku ninina, "Mama! Mama, eta budak ciga anu dipangku ku setan. Budak ciga anu dipangku ku juri. Mama. Aya naon itu budak? Itu dipangku ku ninina. Dipangku ku nini. Sing horeng ninina eta teh teu as hatena. Teu as hatena, bor jauh ka zikir, jauh ka eling ka Gusti Allah. Kalah ka anu ditanyakeun teh, ieu budak bakal jadi naon cenah geus gedena gitu. Aya tarapi budak nu geus gede teh sabaraha gajihna. Nu ditanya di gawena di mana? Nu ditanyakeun teh gajihna we jeung gawena. Wudu jeung salatna jeung rurukunana mah teh ditanyakeun tak ku ninina teh. Nah, kade bilih ayeuna urang jadi kolot bedegong. Kumaha kolot bedegong teh? Nya bedegong hatena sok papagahan hate urang supaya bisa narima karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa anu geus ditetepkeun ku Allah Subhanahu wa taala nu geus dibikeun ka urang ku Allah Subhanahu wa taala eta kudu dimanfaatkeun ku urang sadayana. Tah kitu data Islam. Anu mawi para ibu sadayana kanggo menuju ka hadapan Allah Subhanahu wa taala kanggo ngaikhlaskeun nyaeta mana urang sadayana aya bimbingan khusus, bimbingan ti guru-guru utamina nyaeta ti dituna tuntunan ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanggo supaya urang ngaberjalankeun kana perjalanan tanapi kana kebiasaan sae sapertoskeun aurad wirid shalawat zikir anu parantos ditantoskeun ti guru-guru urang sadayana saberos bada salat bada netepan naos istighfar terus naos zikir sakumaha tuntunan anu diaoskeun Kangjeng Rasul upami tos netepan ngaos naon ngaoskeun Allahumma anta salam wa minka salam sabadana istighfarnya wa ilaika yaumul salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala jalali wal ikram sarua terusna gak dituntun kapungkur mah sok dituntun ditarikeun malam-malam zikir mah wajib tarik teh Bu kudu tarik kanggo naon kanggo mulsaan atuh etang-etang kanggo ngamulsaan pepelakan we katanya supaya anak incu heudeuk daek dipangku kumaha incu ku ninina anu tara daek wiri jauh jeung Allah jauh jeung pitulung Allah deukeut jeung piomongeun deukeut jeung picilakaeur nah gitu deukeut jeung saha deukeut jeung neraka deui lamun anu teu as hatena mah
Nah, tidak. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sakecelak, sakecelak. Kecelak dibaseuhan hatena ku zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Baseuh hatena, tenang subur hatena ku ayana zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Tiap badana tepat, tiap pada salat Rabb sauti bidzikri ba'dal maktubati kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aring narikeun dikir, sora narikeun sora, wiridan zikir eta ana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Eta jalma geus kabeungkeut katalian ku perjanjian antara umat sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah tos salat geuwat, ngisep geuwat, likum-likum leos. Der teh nyetel naon teh goyang domret, goyang domret. Kayak goyang domret ya. Goyang domret. Ya jigana dangdutan ieu teh. Kitu teh salat teh. Nah, nyanyian-nyanyian setan atuh ibu eta mah. Padahal ciga wungkul, ciga ngeunaheun, padahal neaskeun kana hate eta teh. Sababna nyanyian-nyanyian setan, godaan-godaan, harewos setan eta teh. Nyanyian setan, kecuas-kecuwisna setan tina dangdutan eta teh. Oh, mau dangdutna ngonang tinu jauh mah. Ibu sok ngonang dangdut tinu jauh tara. Hari eta TV disetel tinu jauh teh. Oh, disetel goyang domre. Gitu nya. Eta teh nyetel tinu ngonang tinu jauh. Edeuk mah niat sorangan we atuh nyanyi da teu ngeunaheun. Ceuk salakina teh cenah naas ya teh da teu ngeunaheun. Kitu nya. Setan teh ibu pinter ngarang lagu, ngarang nanaon teh setan teh nyanyina teh. Malah mah ibu kasohor kapinteran setan, deukeut deui setan teh jeung Gusti. Setan teh teu deukeut kumaha setan jeung Gusti Allah. Ari setan jauh deket jeung Gusti Allah, deket ibu. Setan teh jeung Gusti Allah teh. Ngan deketna jeung Gusti Allah keur nyesatkeun, keur nyasarkeun manu. Ya Allah, izinan abdi cenah kitu, cek setan teh izinan. Dek ngagoda urang dieu teh urang mana ieu teh. Dek ngagoda jelema cenah. Nini dek digoda, aki-aki dek digoda. Ngan pangheulana mah nini heula nu digoda teh. Digoda awewe lalaki rek digoda saur Allah teh jing goda ka ditu. Nah, diizinan ku Allah. Ngadua teh setan mah ngadua ka Allah langsung diijab. Matak lamun urang dieu hayang ngadua langsung diijabah, heuh jadi setan we atuh. Nya, lamun ngadoa ulah hayang langsung diijabah, ulah hayang langsung diijabah. Ngan nunggu kana waktuna geus waktunya ulah eureun ngadua engke oge geus diijabahna mah aya waktuna. Aya waktuna. Ngadua mah terus tong eureun. Ngadua terus ngan ijabah mah engke ku Allah di waktuna. Aya waktuna. Jago bisa ngaleungit. Jagona setan kumaha? Ari setan bisa ningali ka urang, ari urang teu bisa ningali ka setan, tah eta jago setan teh. Oh, sagala bisa ibu, ngaji bisa setan teh. Nya, sagala ajeng-ajengan ge pinter keneh setan. Jeung ajengan ge pinter keneh setan. Nah. Oh, deukeut jeung Allah. Coba panjang umur di setan mah. Panjang umur puluhan ribu tahun umurna oge. Teu paeh-paeh tah si eta. Teguluhan deui. Panjang umur setan. Can aya sugan ibu ngaliwat ke kuburan tuh kuburan setan, tara. Can manggihan kuburan setan, can paeh setan. Nah, ngan setan teh aya hiji nu teu bisaeun.
Aya hiji nu teu bisaeun naon? Setan teh teu bisaeun teu bisaeun sasalaman. Ibu pernah sasalaman jeung setan? Tuh, teu bisaeun. Matak lamun aya minantu balik di mana balik nyaba, balik di kota teu sasalaman jeung mitohana, ceuk mitohana teh tuh si setan. Da bongan teu sasalaman nya dibere anakna, nya sasalaman jarang. Deuk ini kami toha teu sasalaman heula. Tah eta minantu setan tah. Gitu. Ieu mah kumaha ari ini geuwat sasalaman bari ngecelok ongkos. Nya, ari datang teu sasalaman kami toha teh rahajang datang. Oh geus lila. Minta eta nu kitu setan teh. Setan mah teu bisaeun sasala. Lamun ayeuna lamun tos salat tarari di mana teuing daek sasalaman? Tah, lamun ibu-ibu uih pangaosan aya caroge di payunan assalamualaikum heuk teu sasalaman ibu-ibu naon eta? Ceuk salakina teh tas di mana setan? Sasalaman atuh da gratis. Salam. Cing ibu. Nya gratis teh sasalaman. Gratis atuh nah atuh kudu mayar kecuali kajengan. Kajengan mah atuh sasalaman beda deui. Nah. Beda deui kajengan mah sasalaman da kudu aya tilamna atuh kajengan mah beda deui. Nah, setan mah nu teu bisa teh nyaeta ngarendahkeun diri tawado teu bisa setan mah. Oh kumaha aing we. Naon sababna? Pingpinan makhluk Allah anu teuas hatena nyaeta setan. Tah nu tareuas hatena teh bakal ngahijina teh jeung setan. Jeung setan nu tareuas hatena. Eta setan teh naon disebatna teh? Eta si setan teh salilana innas syaitana ala babil qalbi. Salilana nangkring nongkrong dina cicing dina lah pantoha teh ida fa in takarallah maka lamun dikir dakaro Allah fa in takarallah maka lamun dikir ka Allah maka honasa ilaihi setan maka ngajerit maratan langit eta ngoceak eta setan lamun eta jalma zikir ka Gusti lamun jalma eta zikir ka Gusti jadi setan teh salilana cicing dina pantoha dina cicing di lawang eta cek kolot kapungkur geuningan tong sok cicing di lawang setan anu cicing di lawang teh saha mitoha tah lamun mitoha sok cicing di lawang adi lanceuk teh punten setan cek minantuna teh tong sok cicing di lawang da anu biasa cicing di lawang mah eta teh ngahalangan jalan deuk asup-asup deuk kaluar tah setan mah paling resepeun cicing di lawang teh cicing di lawang teh ari baheula mah disebutna teh nongtot jodoh cenah sanes nongtot jodoh maksudna mah dina hadis mah diuniakeun eta teh tempat cicingna setan. Nah, idahona. Fa idza Allah di mana zikir ka Allah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Ada Nabi la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin langsung ngacleng setan langsung ini terbirit-birit eta setan lompat kabur eta setan 5.000 mil ti eta jalma anu tukang zikir jadi anu zikir mah eta moal dideukeutan ku setan keur ngajaga supaya hate urang salilana leuleus tiasa nampi kana papatah anu dohir papatah anu batin papatah ti luar papatah ti papatah ti jero eta bisa ditampi ku urang teh ku ayana leuleus hate urang. Naon papatah ti jero? Baheula mah panon teh bengras, ayeuna mah meuni kuat ka di dekes-dekes teh ya, ieu saha ieu? Ieu saha? Heuh geus tareh lolong sia. Ieu saha ieu teh? Nah, baheula mah ceuli teh normal, ayeuna mah didengdek-dengdek. Da conge meureun
ngeleng asa tepati kadenge geus baheula mah suku teh jagjag aya nama naon karayap baheula mah sora ge tarik ayeuna mah naon lalauna tah eta persiapkeun ku urang sadaya baheula mah tah persiapkeun urang sadayana dianggo zikir ka Allah Subhanahu wa taala supaya terjaga nyong ngajaga eta zikir teh tina gangguan setan anu bisa naaskeun kana hate. Kumaha lamun poho wa inna sia istahwada alaihi syaiton di kolomoh diheungheum eta hatena jalema ti isuk-isuk teh bikeun ka sore ti burit ti sore teh bikeun ka subuh diheungheum ku setan lamun poho kana zikir ka Gusti Allah. Akhirna panon jadi lolong, ceuli jadi torek karena kahade ada diheungheum teh dihalangan ku setan, pagawean keheul, amek, kesel, naon disebut haneueul. Nah, haneueul ku perkara resep kabitaan ku perkara dunya. Akibat bingung we jeung susah curhat we ka sasaha teh jaba budak sakola geus rasuk jaba bekalna teh meureun pan isu keneh teh eta teh terus jaba balikna ayeuna mah da kageningan ngararaji ge kudu mararekel jaba pakeana jaba terus curhat terus ka sasaha ka Allah mah poho eta teh ka jelema curhat nya curhat ka jelema curhat teh hati-hati jelema nyaritakeun ka bingung ka susah ka sedih ka peurih eta teh curhat. Nah curhat eta teh nya ka batur eta teh nelaskeun kana hate kumaha cenah abdi mah hoyong sehat mangga upami kasehatan teh mimitina ti mana Bu kasehatan mimitina di mana? Tina hate. Lamun jelema borangan sieunan. Lamun jelema sieunan eta bakal boga penyakit lambung. Hariwangan pokona mah. Jelema sieunan bakal boga penyakit lambung. Mah we jeung mah akibat borangan deka warung meuli dahareun sieun tungtung nama sakit mah lambung jelema borangan penyakitna lambung jelema ayeuna lamun jelema eta keheul gede amat penyakitna stroke hanya apalagi penyakitna teh stroke tah eta anu stroke teh sok nyarekan pamajikan teh apal teh cek pamajikana we teh keheulan darah tinggi stroke eta teh akibatna teh keheul teu as hatena ya jalma nu teu as hatena engkena oge bakal naon deui sedih nu sedih bakal boga penyakit paru-paru tisuk-isuk tepikeun ka sore teh sedih we jeung sedih. Gusti ujang ari mama, ari ujang, ari urang atuh kudu kumaha ieu teh sedih we terus. Nah, eta bakal boga penyakit paru-paru, bungah deui. Bungah teuing bakal boga penyakit jantung. Awas, jelema nu bungah teuing, bungah we ya, bungah we pokona mah. Bubungahan penyakitna jantung. Awas. Ulah bungah teuing lamun seuri teh ka cupanonan. Jantung. Bungah teuing teh. Hati-hati. Jadi ulah bungah teuing, ulah sedih teuing, ulah beunghar teuing, ulah ngeunah teuing, ulah teu ngeunah ulah nya tah gitu ya. Orang dituntun ku visi sang misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina dakwahna untuk menyederhanakan umat
untuk membuat umat ini jadi sangat sederhana. Jadi sederhana bahwa hirup anu sederhana nyaeta hirup anu diri pikaridho ku Allah Subhanahu wa taala ieu lemur urang jieun lemur urang anu sederhana, rumah tangga oge rumah tangga anu sederhana, jadi awewe anu sederhana, lalaki anu sederhana, pakaian anu sederhana, dahareun anu sederhana, baldatun thayyibatun wa rabbun. Nah ya misi jeung visina pangaosan maksud jeung tujuanana supaya jelema teh anu luhur kahandapkeun, anu handap dikaluhurkeun, anu muncugung dipapas ditugar, anu supaya rata. Diratakeun heula hatena, dilelemah, diratakeun. Pan urang teh didinya teh deuk ngabangun hiji benteng keimanan, nyaeta supaya ayeuna anu pinter ulah pinter teuing, anu bodoh ulah katotoloyo. Kitu nya, ulah bodoh-bodoh teu. Nah, bodoh-bodoh teuing eta pangajian dina bulu mata da teu dipade teu irit atuh. Bodoh-bodoh teu. Sok monang ku sorangan ajengan. Kanu jauh bayar ku sorangan kadinya. Ieu mah aya ajengan gratis. Kari ini so, lamun urang aing mah deuk nyieun pangajian sorangan jing moal minggu. Monang ajengan tinu jauh sorangan, ngaji sorangan. Sabaraha heun tah? Nah, bodoh-bodoh teu. Tidak ukur ngalengka, gek diu. Naon nu tadi teh teuing bae lah teu apal ge pokona mah. Ditanya nu minggu kabari komo nu tadi ge teu apal. Jadi uwi tina ieu pangaosan ibu-ibu tos leuleus manahna salah sawios tawisna cirina anu leuleus hatena teh sok ucapkeun salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geus assalamualaikum mah ngeusan. Waalaikumsalam.